keur di teangan dek euy di teangan kudunungan marukana dewek teu apal meureun keune antep ngahaja dewek teh itu nyokot layang jamu sekali musada aja euy mancing maranehna supaya darah ratang ka dieu oh kitu akang dari tanggung jawab naon atuh da keheul aing mah kesal kumari akang ge keheul ieu layang jamu sekali musada teh ayeuna teh ngan ukur dijieun cocoan tapi itu kitu teh padahal eueuh deui hiji-hijina nagara anu ngabogaan lambang kagungan nagara teh lintang ti Amarta tapi ayeuna teh euy pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna kacang lupa kulit kumari kacang lupa kulit kumari heueuh peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban budaya urang geus diluli-luli budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui bisa make filter filter ya bocor filterna dog tinggal iga eta pan kaituna teh mamalana teh dog tinggal iga tuh muni era dewek mah nyebut reformasi ge era da salah kaprah atuh da reformasi teh terek kembali formasi ka asal manuk geuning manuk aya ribuan mah di luhur ngabring nih aya sakelompok nu misah tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi kembali ke semula sok lamun balik mah ka semula nya eta kana silih asah silih asuh silih asih da aman atuh ieu teh moal loba dedengean moal harengheng kudu nyampekeun we polisi nya gitu lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku nabi naon nya eta DP handap asor tawadok nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku nabi geura sok geura pieling unga menit pigawe ku urang salamet ta jelema kitu dek pupujeuh we kade dina zaman kiwari bakal leuwih harengheng cing waspada ieu dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan kagetrik saeutik breng kagore saeutik breng pangwangunan anu geus aya ge diruksak cing musyawarah mupakat teh hayang nyaho budayakeun atuh ka LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna nya alah ya sok urang kana hiburan ini mah penting hiburan mah da naon deui atuh pikiran wae da urang kadunya teh sorangan balik sorangan hiburan ge mending urang-urang we ayeuna mah ulah loba teuing dedengean nu penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran kanu lian heuh ceuk dina katerangan ge pan kitu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui nya kana jalan silih asah silih asuh silih kitu ulah nepi ka silih gorengkeun ari nya mah ngaku umat Islam al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadi
Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung kuleungeuna tuh kewajiban urang sararea teh nya kitu teh euy ya hiburan naon atuh hiburan mah bisi akang rek olahraga apa dina hiburan terus sok jaipongannya barang dewek gerak biar kenang jempe kunaon ieu teh sing sireumeuun atawa anu nyarek aya naon ieu teh kasang tukangna ieu manya eueuh nu mare udud teu hade kitu hirup mah jadi eta teh hartina teh ngawiwirang batur tingali ieu dipayun narongton pikareg-reg ieu sepuh anom urang kali pemuda-pemudi ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang merbayaksa nu ti tebihna nu ti caketna tega ngantunkeun bumina naon sababna palai hiburan sumuhun terepat teh ai sumping ka dieu dikecewakeun ku si lain nawa kuring mah teu ngarasa kuciwakeun elah sia mah da ai kana kasalahan batur kadeuleu ai kasalahan sorangan numpuk dina irung sorangan diantep ulah sakali-kali deui teh kelakuan kitu teh ayeuna teh zaman kasurupan jelema teh kunaon nya kan nya jelema oge jeung ayeuna loba nu aya aturan barudak SMP cing gerebeg aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh meureun hayang naik gaji teh hayang naik gaji kana kasup juri heueuh tah sagala rupa ge cing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup boh ngomongna tekadna ucapna lampah teh surup da kasurupan ku rahmat pitulung Allah tuh ai mi eling nya maulud nabi urang cing kasurupan ku ilmu Allah bi kudratillah bi iradatillah da urang mah wujud pos urang mah
urang meminang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar kasemahan ku hayang kasemahan ku mung ku hanaang ku tunuh ku butuh can bulah dituna kasemahan ku gaib-gaib loba pan anu nepikeun beja kudu kieu hirup teh kudu kitu grepek kudu daek tapakur hirup mah tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh berhasil membenarkan batur mah keur ngising tapakur nempok heuyeub nyieun liang ngunyalan taneuh nyieun ku beusi doser pan leuwih ti 60 tahun mangpaatna bisa nyieun jalan nya ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina heuyeub tetep nu ngalalakon mah anjeunna wungkul mikiran pepatong jadi kapal ayo uring pelebut dalil we terus nyieun seengge teu becus tiga blegak nyos mikiran makhluk titinggi teh anu sukuna mang rebu-rebu jadi kereta api mikiran roti jadi bemo gitu bener eta teh ngomong teh salah mikiran roti tuluy nyieun roti duitna pake meuli bemo bisa ai jeung dewek menyambung wae atuh kitu euy sararea agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh ti dunya nepi ka da urang mah objekna nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna beragama dabongan hirupna beragama tuh anti riweuh cinta damai ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai sabab naon ai nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik ieu barang teh wujud teh sensitif teas keneh hulu doma grepek silaing teungar tu tihang listrik mundur heula satakar kebak jebet da moal teu jengker bener tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan Allah tuh 6.600 ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh si horeng meureunnan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh naha jelema betna abdi teh poekeun teuing jadi teh nya pantes aya ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong onaman sok daekan usaha nah anu beuntak nu poek nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapai-mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing numpak ojek eta hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan
sanajan awak rancut tepaduli kajen teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dijugjug rek ngalowok anu ngora suga nu kolot teu nyahoeun Pan kitu lid moal aqua engke lenan anu usaha alah ampun aing kitu tah nya bener kan bener nu lolong duaan kumaha teh dulu pa iring-iring kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha usaha bener ka capi nu lolong dihareup mawa iteuk kitu tah nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup maklum jalan ti kampung rung karing ke dina gawir oh udah satapa aya tangka kalapa pantangka kalapa mah sok conong kitu tah pelengkung pelteng jalan teh pan aya nu beuntak mah leumpang teh kitu dengdek tah malibir da kadeuleu nu lolong mah lempeng we kitu tah bletuk sirahna teh kana tangka kalapa aduh cenah euy ceuk nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabeletuk sirah aing ti dagor cenah euy cing neuleuh atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong cenah sarua jeung sia sadar teh kana naon cenah euy ti dagor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kungsi beuntak baheula masihna cara sia cenah ti mimiti lahir kudrat aing mah baheula cacingeun ai sia mah bangbungeun lain cenah euy deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh goblok apan aing teh lolong ada pasti cenah tangka kalapa sagede kieu mah loba kalapana moal teu leubeut cing atuh cenah naek ka nya hayang nginum dewe kanaang tempoan heula cenah teu kusia ka teu bisa anu bogana apa aing teh lolong ai heueuh nu lolong ngocoblak duaan ada box obat teh sok atuh cenah kumaneh tungguan dihandap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggal mana jauhan rada mundur cenah saeutik 2 meter mah berat ke diuk ke kieu ngadagoan meureun aya nu saurang jot tereke nu lolong teh angseron teu nyaho tangka kalapana teh urut ka bentar guludug pandugul eueuh naon-naon barang ngangseron kitu eueuh naon-naon koleang beuh ka handap ai marukana nu lolong nu handap nu nungguan marukana nu murag teh kalapa tah geus we hiji euy Ugu baturna nu ngelepek teh meureun bakat tingku nyeri modal rag-rag ti luhur ngiihan maneh ai ceki na teh ngucur ta ka handap kana lahuna nu nungguan heueuh ai ceuk nu lolong nu handap tadi wah pupus euy lebar cenah euy ah suruput tinggi kenyot wah anjing geus kolot ieu kalapana asin pugu si kiih urang aduh ampun tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lah lain tuh nu matak ka kiai ka ajengan teh ulah ngajarawuhan teuing heug deuketan eta teh nu mawa obor joboreun urang nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata
tah ieu urang pakai alat cenah ieu dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun ora teh nyaho jampeanana nu kitu meuning samet hong we ning nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh pelduk pan mulu menyan yang ngakeun ieu ka mah anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah geus nyarahoeun dek melak pare eueuh menyan cebek kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya dalain gorengan beuleumkeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya atuh beurina oge atuh resep mah selera eta mah atuh kitu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teh pake warisan teh euy ti leluhur urang ti rasul lumatak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kendang dikeploskeun era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ai dendam moal dek mah atuh diomongkeun deui panunggeus mah geus acan Hedak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh kudu syurup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang can puguh pan tukang peking bisa ngabonang peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalageuna we kaituna kadengena geresok sadaya ngaturkeun aku sadaya ngaturkeun aku eueuh nu protes nu demo teu aya da surup ngagigi coba lamun ayeuna saron
larasna teh Mataram sarana nu hiji Salendro kenal ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geura sok da teu geunah Bang Toyib utut atos ya gelo timiti sinden nepi ka kabeh teh garelo pan nya benar kan tuh ceuk aing oge karena cerita da diprotes teh ku sarerea tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti kitu awut-awutan hirup teh acak-acakan kan teu syuruk pantes loba di demo ge tuh atur ka Bang Toyib ieu mah da kudu syurup atuh Bang Gojir aya nu dihareup teh seperti dalang gumantung kana sora nu ditukang teu bisa ka mana karep nya sora ka mana karep keteungeuna neng nong silu iya tuh tetep kana teh ada barang teh ari surup begeuna ki kinciran dina leuwih kokojayan di muara geraja wapan da di muara wapan da di muara gitu nu matak baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diajar pupuh diajar pupuh teh teh nyurupkeun sora olah vokal teh ya pupuh teh ayeuna mah geus laleungitan da di sakola teh teh guruna ge bieu bisaeun kan guruna ge biheung bisaeun kadang-kadang guruna ge kana basa Sunda ge teu apa deui nya batur jenjang urang teh jeung pahili dina laras diajar nyurupkeun jeung laras aya pupuh 17 pupuh mode Kinanti Asmarandana Pucung Durma Mas Kumambang Mijil Pangkur Balakbak Sinom Dangdang Gula Dangdang Gula pikeun murang kali bayar hutang ka indung bapana diurus di zaman leutik lu can Asmarandana alus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab nya tuluy pucung mapucung lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan itu tuluy balakbak aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli ayeuna mah digenti aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok alah warung remang-remang nya cek aing oge aya milik aing lamun beunang teh mangaran si copet cepot saha cepot lain oh teh si eta boga bener tah kulkas ieu tepake kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring teu pirang sugane kabeuli heuh kabeuli
ngeunah ngebelekuk ge euy. Ada duduk. Halah. Komo dituntut kitu mengeunah pisan euy. Nayaga anu nyarangan Nayaga anu nyarangan sadaya ngaturkeun aku nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaodang kanu jauh sok tiba Siap kada rumpul euy. suka teuing lamun panggih Ayi. Pada aya naon atuh abang. Kabeneran uing teh poe isukan ka bobotohan domba diadu. Dinten anjing. Dek latihan heula ngigana ngabobotohan. Sok atuh. Latihan heula. Sangaru yang adalah hubungan budi ngegembang gening maut pinasti mah pinasti samet diri moayanu yisi kudi pinasti mah gening samet diri moayanu yisi kudi Halus euy. Nuhun kange mah. Mayane jan dina domba. Ieu teh saha nu kudu ditiangan teh? Si Cepot euy. Wayahna kaco apruk. Rupana teh beungeut teh beureum baju hideung. Atuh eta mah gudang garam. Lah eta mah udud atuh. Siap dek ditiangan ngaranna Cepet. Cepot. Sok kayaknya asra. Sairang dina sombong ngejantungan tetuang Pangeran Walasasi ngosut panutup ningel Nah, ini dengan syakedeung. Lama-lama. Apa-apaan? Saha jalmana yang saya akan ala sekarang? Ngaranna Cepot. Jalma mana? Amarta. Raja atau rakyat? Rakyat. Lah gampang. Jalma kaya, jalma balangsak. Jelema balangsak
nah kajalma kaya saja banyak hartana lain jimatna layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang nah teuing bangsat mana jalmana heupan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahandap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma oh nyetak gitu dulu aya baladna eueuh ngasorangan mangalah baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina we terus nah jangan lain jangan eta mun eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok tah da bakat meureun deui nya geus biasa nya ai nyebut sambal lada si anjing sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi si goblok dia halo ai nyebut piring wadah kahakanan duh ampun ya jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ka Banjar anjing nyahoan ai nyebut Kalipucang jalan ka Pangandaran anjing ai nyebut Garut jalan ka Samarang anjing ai nyebut Bupati atasan camat ai nyebut lurah bawahan camat anjing benar ya hese gua panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah beteung padaharan huntu alat baranghakan aing mah kapanggih wae alah lamun ngalagu sia mah ngalagu mah hese bangga kagak saya mah cacalawakan mah gampang cacalawakan yang ada nadanya ngalagu teh cacalawakan yang aya nada kieu eling-eling mangka eling iya gampang naon sia sadar-sadar mangka sadar anjing rumingkang di bumi alam anya celang kamar capada dharma wawayangan bae dharma wawayangan saja
mangga Dharma wayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa anak kasasar lampah ieu nu hese mah goblok nafsu nu mata kaduhung heseun anjing heseun hese saja gampang naon sia nafsu nu mata kaduhung sok amarah yang mata hanyaka aduh anjing teh kapanggih badan anu katempuhan awak yang kababawa deh ampun aing budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ih aing mah ngapungna sok tengah peuting ngawang-ngawangna pada malam deh aing mah euy sarupaning bumbuhan nu di teanganna kahakanan aprak-aprakan alah nyebut bujur pantat nyebut kanyut tatangana palangkakan deuh anjing ai nyebut bool liang tai anjing goblok gening becus ya teh anjing katipu aing aduh ampun sia bentes geuning eta aduh ampun geus ya naon layang mus nah da aing teh nyokot nu kitu teu boga nu kitu tong sok teu di aku ieu bangsat macan di tenggelan memawa ka ngaku sok aya pecakan aing tenggelan heula ku sia naon sia wedal teh make jeung nanyakeun wedal goblok piranan kari milih aing mah teu Minggu beureun Senen teu Senen beureun Salasa teu Salasa beureun aing teh Jumat di ngacir untuk ngabodor atuh yang seuri aing sok wet ya tuh waduh anjir refleks neungeuna euy woi ya anjing goblok ngajengut wes tak teh sumpah ya lamun teu ngejat mah yang didegungkeun nya wes ya sabnya tuh ya anjir wah lamun teu kitu aing bahaya euy walah wah tah wes ya abekeun euy alah sia we tuh we wah sia anjing musik sia modar sia sok sia beuki aing mah anjing nu kitu wah cilaka euy geus teu beunang ku eta mah cilaka aing beuki anjing sok seger aing mah deuleu beuki anjing aing beuki beuki anjing bau loba teuing anjing atuh aing lieur aing anu penting mah leso teh aing mah heeh goblok teh euy ngeunah saeutik mah euy loba-loba teuing hayang utas enek-enek alah naon enek mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan Bandung kenek anjing nu kitu mah oh si geus digenti anjing teh coba heula ge kenek nya mah alah hebat euy menta naon hebat mengeunah teu digoreng aya hebat muning babat anjing nya mah tuh oh babat
lain beki pikageuleuheun ngomong aja. Tah ya tuh. Tah ya. Deuh nya si goblok gua. Ditakis ka luhur nya bakanyut. Mentong jorang si goblok. Lihat kanyut. Nah ada ngaranna. Nah ari aing panggijeng kanyut kudu njubut termos. Tah wet ya sak ya. Wet ya. Alah mun badag gitu. Resep aing kanu kitu teh aduh. Seimbang we buta. Naon maneh eta bobogaan mun badag. Ya goblok udah diurus. Kumaha teh ngurusna? Ngurusna bisa badag gitu kumaha? Ih, mun hayang nyaho wae sia mah. Bejaan ilmu mah deuleu kudu diamalkeun. Hayang sia badag, hayang. Nyaho cai rem. Minyak rem nyaho. Nu beureum apa? Asupkeun grepe kana urut aqua. Terus kocok-kocok. Terus bajurkeun. Heuh kana eta. Terus badag, lain badag ateul anjing. Atuh di bangunan deui mah. Ampun. Wet ya satya tuh wet tuh. Wih. Hei.